Ibu, saudara, cinta terhadap Nabi itu cinta ke kanjeng Nabi yang syafaat kanjeng Nabi di Arab bisa sebutkan syafaatul uzma engke dina poe kiamat. Tapi urang sadaya kalimat urang cinta terhadap Nabi nah berkurang kosong ngantunkeun sakumaha anu dicontohkeun ku kanjeng eta teh cek sebagian karena sing sahaja anu cinta terhadap Nabi tapi lamun cinta kana sunnah Nabi ninggalkeun kana sunnah Nabi eta teh pahulah ratibun artina eta jalma bohong cintana terhadap Nabi. Urang kira-kira kadibelahan gitu umat kanjeng Nabi anu mahabbah dan ini nakma urang sepertosna teu pati urang dijalankeun kana sunnahna junjungan Allah dina puasa sunat we nya pangangkat urang ibu kosong tangan bapak kosong ya bahasa cinta terhadap Nabi sebagian dawuhan anak saur Nabi sing sajalma cinta karena hiji perkara pasti bakal seueur nyarioskeun nana ieu mah cinta terhadap Nabi teh urang kadang-kadang saminggu sakali sholawatan oge tapi alhamdulillah setiap anu sok dijalankeun kewajiban anu dinten sareng sawengi pasti bakal ngucapkeun kana sholawat. Teteh cek sebagian urang sadaya mana urang cinta terhadap Nabi mah kudu seueur maca sholawat. Hiji maca sholawat ka kanjeng Nabi cek sebagian katerangan nyaeta bakal ngahak syafaat ka kami. Kedua bakal sasarengan cek sebagian hadis mah bakal sasarengan engke nyaeta di surga